jarang ditaring kias di TV Breaking News. Bisa, kejadian penculikan anak di desa Sindang Hayu. Pelaku berinisial AS jeung korban berinisial RA. Motif pelaku nyulik anak teh supados organ badan tiasa dijual ke pasar ilegal. Abdi sambungkeun ka Elsa nu tos aya di TKP. Mangga Elsa. Abdi sareng tim keur aya di TKP. Abdi bade nalus-nalus ka wargi anu tos nyaksian aksi penculikan ieu. Abdi di dieu entos sareng wargi anu nyaksian kajadian penculikan ieu. Kamari poe Senin teh abdi teh tak katingali senok jalan sorangan pas balik sekolah. Pas kitu teh di tukangan teh aya lalaki nungtutkeun si foto ku abdi di gorowan tapi geus teu heulaan. Hariwang poe Senen no ka imah biasana jam 11, tapi kuring hanjakal nungguan nepi ka lohor sampai manehna datang. Jadi kuring nempo ka imah babaturan henteu aya. Jadi kuring ini sareng bapa nyawang sabunderan kampung. Mun hukum mah eta palaku geus abdi dipaehan, tapi semoga palaku dihukum seadil-adilna. Sakitu informasi di TKP, abdi balikeun di ke studio. TKP, pamirsa sakitu wae berita poe ayeuna. Hatur nuhun.